Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Parun ari ieu eta hiji cabang. Lawik tasala lamun adus si jalma li janabatin pikeun junub. Wa nahwi jum'atin jeung saumpamana adus Jumat. Biniyatihima kalawan niat itu jinabah sareng Jumat hasola mangka hasil itu janabah sareng Jumat. Wain kana jeung sanajan aya naon al afdalu anu langkung utami nama eta ifradu kullin misahkeun saban-saban sahiji biguslin kalawan adus nu sahiji aw li ahadihima atanapi niat kana salah sahijina itu jinabah sareng Jumat hasola mangka hasil itu ahad pakot tungku walau ahdas sajeng lamun hadas si jalma suma ajnaba terus junub si jalma apa mangka cukup naon guslun wahidun adus anu sahiji wa ilam yanwi jeung sanajan teu niat si jalma mahu sartana itu guslun al wudu'a kana niat wudu wala rottaba sareng teu aya hukum tartib eta si ayeuna kitu si jalma doahu kana pirang-pirang anggotana wudu wala rotaba sareng teh hukum tartib atana teu nartibkeun si jalma doahu kana pirang-pirang anggotana wudu. Farun ari ieu eta hiji cabang yusanu disunatkeun li junubin pikeun jalma junub wa haidin sareng awewe nu haid wa nu pasa sareng pirang-pirang awewe nu nipas badan kita idam miha sabada nerima pegat getihna itu haid lupasa naon guslu parjin ngabasuh parji wa wuduun sareng sunat wudu dinomin pikeun ayana sare wa aklin sareng ayana tuang wa syurbin sareng minum wa yukrahu sareng dimakruhkeun naon pilu syai'in midamel hiji perkara min dalika tina itu naon aklin surbin bila wuduin kalawan tanpa wudu wayan bagi sareng peryogi naon ala yuzilu teu ngaleungitkeun itu salasah teh itu teh junub haid nupasa qoblal gusli samemeh adus syakron kana rambutna au dopron atanapi kukuna wa kadza sarenya kitu di dopron daman kana ayeuna getihna lianna zalika kana saestuna itu syakron au dopron eta yuraddu bakal dibalikkeun itu zalik fil akhirati di akhirat junuban bari kayaan junub wajaja sareng meunang naon takasupun ngabukakeun orat lahu pikeun itu gusli airil gusli tegasna pikeun adus fi khalwatin dina tempat sepi aw bi hadratiman atanapi di payuneun jalma ia juju anu meunang naon nadruhu ningalna itu man ila awratihi kana oratna si jalma atanapi kana oratna itu muktasil kajaujatin seperti pamajikan wa amatin sareng amat pasatu jeung ari nutupan orat eta abdolu leuwih utama wa haruma sareng haram itu takasub in kana lamun aya sama di eta tempat teh sahaman jalma yahrumu anu haram no nadruhu ningalna itu man ilaiha kana itu orat kama sakumaha perkara haruma anu haram itu takasub bil khalwati dina tempat sepi bila hajatin kalawan teu aya pangabutuh wahala sareng halal itu takasub piha dina itu khalwah liadna gordin karena panghandap-handapna pesijaan karena arah-arah handap panghandap-handapna pesijaan kama sakuma perkara yakti anu ayeuna bakal datang mah wasaniha jeung ari nomor kaduana itu surutus salat ayasani suruti salat ditegasna anu kaduana tina pirang-pirang syaratna salat teh eta taharatu badanin suci badanna wa minhu sareng eta tina sapalihna badan
dahilul pami ari jerona ayeuna cangkem, wal anfi sareng irung, wal ainaini sareng dua soca, wa malbusin sareng ayeuna suci anu dianggona, wa gairihi jeung liana malbus, min kulli mahmulin tina ayeuna setiap barang anu dibawa naon lahu ku itu musolli, wa ilam yataharrak jeung sanajan teu narima robah itu mahmul biharokatihi kalawan robahna musolli, wa makanin sareng suci tempatna yusolli anu salat si musolli pihi ditu makan, an najsin tina najis, gairi makbuin anu teu dihampura, anhu itu najis, naon anhu itu najis, wala tasiu maka teu sanon as-salatu salat ma sartana najis, walau nasi anjing sanajan eta jalma nu poho, jailan atanapi nu bodoh, biwujudihi kalawan ayana najis, au bikaunihi atanapi kalawan ayana eta najis teh eta muktilan ngabatalkeun kana salat, liqauli ta'ala kulantaran aya doa Allah taala, wasiyabaka fatahhir, ayat wasiyabaka fatahhir, wasiyabaka jeung kana pakaian anjeun fatahhir mangka nyucikeun anjeun, wali khobari syaikhaini jeung kulantaran aya hadis ayeuna Bukhari Muslim atanapi dua guru, walaya duru sareng teu jadi bahaya non muhadatu najsin melebahan najis, libadanihi pikeun badana musolli, lakin tukrahu tetapi na dimakruhkeun salat ma'a muhadatihi sarta melebahan atanapi meneranna si musolli, kastik kasara meneranna itu najis gitu, sarta melebahan najis kastik bali najin seperti ayeuna nyinghareupan najis, au mutanajisin atanapi ayeuna barang anu kakenaan najis, wasapu jeung ari ayeuna lalangit tina najis anu kakenaan najis, eta kadalika seperti itu istiqbalu najsin, in qaruba lamun deukeut itu sakpu minhu tisi itu musolli, bihai suyu adu kalau sakira-kira dihitung-hitung itu si musolli teh muhadian kana jalma anu meneran tetapi melebahan lahu kana itu sakpu urpan dina cek adat wala yajibu. Bismillahirrahmanirrahim. Parun ieu hiji cabang masalahna lawik tasala lijina batin wa nahwi jum'atin biniyatihi ma hasola, lamun aya jalma adusna teh dua barengkeun nya adus junub nya adus ayeuna Jumat dina harti adus wajib jeung adus sunat, kumaha ketika urang dua boga pagawean nya keur junub nyarek ini Jumat hayang ayeuna tereh diniatan we biniyatihi mah diniatan duanana nawaitu rob al hadasil akbari tuh ya anu jemaah nawaitul gusla nawaitul gusla nawaitul gusla li Jum'ah bahna teh sunnatal lillahi ta'ala taduhan diniatan adus junub diniatan adus Jumat niatan kumaha hasil jadi kusakali mani kusakali mendayung geus beres teh kudu ayeuna dua kali cukup kisakitu oge gitu. Hiji pagawean ayeuna mani bisa nyelesaikeun kana ayeuna adus wajib jeung adus sunnah. Mana ini teh? Atanapi wana teh jurugna lamun awewe mah kana haid jeung nipas wana teh. Nya haid nya nipas kaparangan bahwa teh ayeuna salat Idul Fitri, salat kusuf, salat istisqa dek dibarengkeun we nya adus haid
atanapi adus nipasnya ayeuna rek Idul Fitri saat Idul Fitri hasil atanapi urang teu jeung Jumat ieu mah bohana teh nya junubnya Idul Fitri paling meureun peutingna teu apal keterangan teu meunang eta teh pan sok tambah ramo cenah ceuk tina ayeuna kitu Quratul Uyun mah lamun kikituan tina ayeuna peutingan lebaran teh atuh peutingan waktuna ngagungkeun Allah takbiran make ucang angge keur bodusan ku Allah tak sok aya kan tak ulah sok aya kelainan ka budakna biasana teh tah eta pas adusna dah rek dibarengkeun cenah teu naon asal diniatan duanana diniatan duanana wa in kana al afdalu iprodukul sok sanajan nu paling utami mah dipisah-pisah we adus ayeuna junub heula adus junub niat terus ayeuna kitu adus terus ayeuna kitu kadua kalian adus Jumat eta ngan peda meureun eta mah menyita waktu lamun hayang terem moal bisa mun kitu mah kitu Abdullah mah kitu tarapi digusin ku adusan sahiji jadi adus junub heula terus adus Jumat adus wajib heula terus ayeuna adus sunnah gitu awali ahdihima atanapi ayeuna pikeun salah sahijina gitu ngan lamun adus mah antara ayeuna adus ada mundek hiji-hiji antara wajib adus jeung adus sunat heulakeun adus nu wajibna ulah nu sunatna adus junub jeung adus Jumat dek duanana ieu mah diniatan di adusan adus ayeuna junub terus adus Jumat awali ahdi mah atanapi ya adus teh keur salah sahijina cenah seperti urang nganiatan adus junub atanapi adus Jumat kumaha tah ieu mah niatna teu jika tadi ari tadi mah hiji pagawean adusna niatna dua disakalikeun sah kumaha lamun ayeuna kitu keur salah sahijina ieu mah niatna teh bohna teh nawaitu raf'al hadasil akbari keur junub we ari anu adus Jumat teu diniatan wayahna eta mah hasola ngan hasil ahad berarti anu diniatan anu hasil lamun niatna ayeuna nu sunat Jumat anu hasilna kitu intina lamun hayang hasil duanana kudu diniatan ketika diniatan salah sahiji eta nu diniatan anu ayeuna sahna hasilna walau ada saja lamun ada si jalma suma ajdama terus junub kapa buslun wae cukup ayeuna adus anu sahiji urang teh ayeuna hadas teu boga wudu urang teh gitu boga hadas leutik terus junub rek ana kalana urang ayeuna hadas terus junub atanapi junub terus hadas oh masalah atanapi bareng ieu mah bohna teh nya junub nya hadas bisa wae kan eta kumaha cukup ayeuna kitu adus anu sahiji kitu boh tina hadas atanapi tina ayeuna junub pan ieu mah posisina ayeuna kitu wajib duanana ieu urang pan ayeuna kitu adus junub wajib susuci tina hadas wajib tah napal duanana tamun ieu mah kulantaran samodel samotif kaparduan diniatan teh ayeuna naon aya dipigawean teh ngan hiji tak cukup eta bohna teh rek tina hadas sungkul bohna teh cukup atanapi rek tina junub bungkul cukup gitu wa ilam yanwi mahul wudu sok sanajan eta jalma teh teu niat wudu sartana eta ayeuna kitu mandi teh sarta eta adus teh urang teh ayeuna kitu peuting geus pasunatan malam Jumaah kulantaran ayeuna kitu ieu capek tah heup we sare junub dah urang teh kitu. Terus ayeuna datang waktu subuh kayaan junub urang gitu
nya junub nya teu boga wudu nya boga hadas meh tereh geus urang teh mandi nawaitu rob al hadasil akbar teu niat wudu wa ilam yanwi mahul wudu tah eta cukup ayeuna ku mandi eta geus teu kudu wudu teh lin dirojil asgor ilal akbar sakamari teh bet anu badag wae leungit komo nu leutik kitu sasanajan teu diniatan nah desa jenis ieu mah ari tadi mah teu sejenis antara ayeuna kitu adus junub jeung ayeuna sunat ayeuna adus jum'ah kitu beda tah mata kudu niatan duanana lamun beda ieu mah sajenis cukup ayeuna ku hiji niat kitu walarat ba'doa jeung da ayeuna teh aya tartib pikeun anggotana kumaha tina Madinah nah kudu jiga wudu heula kitu teu warre mani mah salawatra teu kudu jiga wudu kitu pedah ayeuna dibarengkeun wudu dilukeun kana adus bohna teh teu kudu eta mah di biasa pedah meureun aya pasunatan lamun adus mah seperti tayamun ngatuhu tu ayeuna ke tunangtung bohna teh make senang loba parun yusanu lu junubin wahidin wa nupasa badani ketendamnya gos lupadin disunatkeun ayeuna karaja mah nu junub awe nu haid awe nu nifas sanggeus pegat getih naon sunat teh ngawasuh ayeuna parji urang teh ayeuna geus sapatemon jeung pamajikan atanapi geus kaluar Cimani bohna teh atanapi ngimpi jima di Cimani tasunat ke urang teh ikumah bobogaan urang mun awe bobogaan awewe kitu atanapi ayeuna nu haid geus pegat ayeuna getihna sunat dikumah nu nifas kitu keneh kitu sunat karena sunat teh linaumi mun ayeuna keur rek sare wa aklin wa surbin rek dahar rek minum gitu jadi urang keur junub ari mani hoream kene tiris tapi rek barang dahar rek barang inum atau nepi rek jima deui bohna teh tah eta sunatna dikumbah heula bobogan kumbah bobogan ketika teh kitu makruh wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalik bila wudu makruh migahi perkara tina itu ayeuna ke tu sare dahar nginum jima deui bila wudu tanpa ayeuna wudu deui tanpa wudu heula lamun sueng urang teh geus numpakan pamajikan teh atanapi geus kawa Cimani teh barang dahar barang nginum makruh naon atuh konsekuensina nya teu berkah ari makruh mah kitu berkah kausan gitu wayan bagi ala yuzilu qabla gusli sya'ron aw dhofron jeung diperyogi eta si jalma nu junub teh baik ayeuna nu junub nu haid nifas teh tinggal ingitkeun saweh adusna teh boh buuk atanapi kuku gitu urang keur junub ulah ngetokan kuku ulah disisir dicukur disisir bisi mun awe merontok gitu ulah gitu malahan cenah tina kitab Ihya qala fil Ihya layan bagi ayu kalima teu pantes ayeuna ngetokan kuku tah keur junub mah awayah liko nyukur dicukur awayah stahida nyukuran bulu kempung tah aw yuhriju daman atanapi ngaluarkeun si jalma teh kana getih aw naon teh ya binu binafsiya tanapi ayeuna kitu motongan tina awakna juz'an hiji juz tuk tak tek mun aya borok atau kumaha ulah bahwa junub bari kain ke junub nah yuradu ilahi sayru ajai karena bakal dibalikeun ilahi ka itu jalma teh non sayru ajai sa sesana pirang-pirang juzna si jalma pi akhirat di akhirat
kan dibalikeun da akhirat teh payaudu junuban balikna eta si jalma teh kayaan junub heuh cenah di dunya geus manian pan kitu dibalikeun deui teh si kuku teh eta can dimanian mun buka awewe biasana mah disisir eta teh atau kudu dikumpulkeun awewe mah kumpulkeun biasa sok deui ayeuna plastikan keresekan atau napi di koranan kolot-kolot balutuna ke pas mana dihijikeun itu kudu teh sabab lamun teh kitu bakal dibalikeun di akhirat pidah imam deui kayaan junub nah wa yuqal yang bakal diucapkeun naon anna kula syaratin tutulabu bi jinabatiha setiap rambut teh bakal ditagih ku ayeuna kitu junubna eta kulu syakroh bakal ditagih ku insyaallah teh can diadusan junub keneh naon cenah ayeuna bet ayeuna diucapkeun setiap ayeuna buuk teh bakal ditagih junubna dina hati lamun can diadusan ayeuna bakal dipentak ku Allah bakal di sidang jadi paedana cenah teh at-taubih wal laum ngawoleh atau napi ngahinakeun jeung nyacat yaumul kiamah di poe kiamah lipa ini dalika keur jalma nu digawe eta aya 5 ileh teh kaluhur tah cenah ieu yo ayeuna nu untuk yo tara ayeuna kitu lamun junub teh cenah ayeuna buukna teu kayu kabeh lamun ka junub motongan kuku gitu ngan kieu cenah ieu pentingna ieu wayana bagi jeung payog inaon anna mahala dalika saesina tempatna itu yang udu junuban teh ke di poe kiamat teh dibalikeun junub teh haisu kosoro lamun alawara ya seperti kieu contona kahanta heula waktu salati geus asup naon waktu salat walam yantasiu teu buru-buru adus geus ong adan lain buru adus kana barang dahar we motongan kuku tah eta wayahna eta mah lalawora tapi wa ila lamun teu kosoro mah teu lalawora fala moal yahudu junuban kan pajahul maut seperti ayeuna maut pujah hanya datang maut gitu datang maut intina anu bakal dibalikeun ka junub teh anu lalawora ari teu lalawora mah nyanteu wakada zamannya kita digeti sina geti nah leana dari kayuro do akhirah junuban sebab eta ayeuna kitu bo koko nah ayeuna bakal dibalikeun di akhirat kayaan junub gitu. Bisa Kang Raden kan nyebatkeun anu beda teh naon hal teh podein pode pernah bahas asa bertentangan gitu jeung ieu hasana teuing lah urang kumaha coret ari urang mah teu apang palinter mah loba referensina urang sumazna baku mah gitu wajah nya takasupun jeung deui meunang naon takasup mukakeun orat muka awak gitu dari baju lahu pikeun ayeuna mandi rek kumaha atuh ayeuna mun mari ayeuna teh bukakeun baju mah pi khalwatin di tempat sepi au bi hadratiman atanapi paeun jalma yajuna dru ila ratin eta jalma meunang nempo oratna seperti jawajah pamajikan amat gitu urang erek ayeuna adus bukakeun ayeuna oratan teu meunang lamun keur mah teu naon da urang rek adus gitu atanapi ayeuna kitu lamun posisina urang keur usaha saha peek bukakeun orat samu bukakeun orat lamun eueuh hajat teu meunang gitu ari aya pangabutuh mah teu naon kumaha cenah ayeuna kitu da aya batur tapi baturna oge da mahram ieu mah bohna teh atanapi ayeuna kitu anu nu meunang ningal kana orat urang seperti pemajikan amat eta teu naon calian eta teu meunang mun batu mah kitu
Jadi menang nukakeun orat dina tempat anu ayeuna sepi ti jalma nu ayeuna haram nempona kana orat urang gitu. Jeung ayeuna ti jalma ayeuna kitu anu menang ayeuna nempona ka orat urang. Wasatru jeung ari nutupan eta abdulu, tetep ari ayeuna nutupan orat eta abdulu leuwih utama gitu. Aya fil khalwah tegasna di ayeuna tempat sepi. Matak Kanjeng Rasul mah kan ibakna ge di samping gitu. Urang macam bisa kudu wae kabeh dibuka. Atanapi di paling jalma ayeuna nu eta jalma meunang ninggal ayeuna ka urang gitu. Sebab deuhan Kanjeng Rasul cenah ka Bahjin bin Hakim, ihfad aurataka, raksa ku anjeun aurat anjeun min jaujatika, meskipun ayeuna ti pamajikan anjeun cenah. Aw ma malakat yaminu ka atanapi ti ayeuna hamba-hamba anjeun, abid-abid anjeun. Qala pidawah ayeuna eta Bahjin, araeta in kana ahaduna holian. Kumaha cenah Kanjeng Rasul saumpami ayeuna kami teh cenah nuju ayeuna sepi teh sasaha. Nah ayeuna tetap kedah ayeuna ngaraksa ora pan teh sasaha. Qala pidawuh Kanjeng Rasul, Allahu ahaqu ayastahiya minhu. Allah leuwih berhak di ayeuna dipikaisin ayeuna minanas liman manusia. Pan Allah mah maninya cenah. Itu nu nompo jelema Allah pan maninya. Pain kilal maka lamun taroskeun Allah Subhanahu wa taala la yahjubu anhu syai'un. Pan Allah mah cenah teu aya hijab ka Allah, teu aya nu ngahijab ka Allah mah kitu. Atuh nya pantes we da Allah mah teu halangan kunana katinggal dan ngadamel Allah. Atuh pama paedah sitri. Naon paedahna ayeuna tutup-tutup teh. Kitu. Lahu ujiba jawab eta si kieu teh naros teh. Bi ayyura muta'addiban baina yadai khaliqihi wa raziqihi. Supaya teh si muktasil teh ditempona sebagai zaman beradab dipayuneun sang penciptana jeung ayeuna nu ngarizkianana nyaeta Allah. Supaya adab bae tuh. Allah nu tos ngadamel urang, Allah nu tos ngarizkian urang, mampirang-pirang mati awak dimulaina santeuna ku urang ayeuna beradab ka Allah eta. Nya kitu mah ninggal Allah. Tak mah ninggal Allah eta teh urang ayeuna kudu beradab ka Allah. Pan cek tadi teh mah heuh da urang mah ge pan katingal ka Allah mah teh halang gitu. Paedahna gitu. Wa harum haram takasub in kana sama mayarmu dadu ilaiha. Mun eta tempat teh jalma nu haram ningalna kana orat urang. Aya batur pohna teh haram nempo ka nang orat urang teh. Urang mukakeun orat di dinya. Eta teu meunang. Kama haruma fil khalwati bila hajah sakuma haram mukakeun orat urang keur ayeuna sosoranganan di tempat sepi teh aya pangabutuh. Tapi lamun aya pangabutuh mah seperti hareudang pohna teh. Atanapi dek dugubar atanapi kumaha wae teu naon. Tapi lamun ayeuna bila hajah sarua kitu mah. Malahan cenah haramna eta si batur teh rek meureumkeun ayeuna paningalna atanapi henteu rek dipeureumkeun cenah ieu mah da nyageun moal lempo urang mah peureum rek nempo rek teu nempo asalkeun hadir di dinya teu meunang we kitu haram we kitu. Sok sadaya eta ikhtilaf cek sakola mah ari meureumkeun mah cenah henteu tapi nu kuatna anger we haram. Teras deui ayeuna kitu mana aya wa halal fi haliatna godin jeung halal eta takasub eta halwah keur ayeuna handap hadapna pasejaan seperti tadi teh tabarrud bahana teh kulantaran hareudang sianati sobin ngaraksa ayeuna baju tina kotoran kitu
atau napi disusuh heula kumaha wasaniha jeung ari nomor kaduana itu surutus sholah ayasani surutus sholah toharatu badani kudu suci badana wa minhu diantawisna badan teh cenah dahilul pam jerona cangkem jero baham jero irung jero ayeuna dua panon gitu eta disebut dahilul badan dina hati wajib ayeuna kitu sucina wajib dibersihkeunna andai kata ayeuna hiji jama ngadahar barang anu kakeunaan najis disah salatna salagina can diwasuh cangkemna dahar ayeuna anu kakeunaan najis jamu bohna teh kata ikotokan atawa nepi kumaha kitu teh tah salagina can dikumah ti ieu na can diwar-war teu sah salatna gitu. Ya direkan badan gitu. Termasuk ayeuna kitu jero tapi nu dohil nu jero-jero pisan nu katempo gitu. Aing pasieuna teu wajib ngawasuh anu bieu na junubah kulantaran ligolatin najasah beratna najis aya keur junubah ayeuna kitu henteu teu kudu kumaha teh da hese wa mabusin jeung nu dipakena kitu bajuna sampingna kopiahna kitu sajadahna termasukna Walgori jeung liana termasuk lamun make sarung tanganna gitu. Min kulli mamulin laut tina setiap anu dibawana intinya pake ku urang rek sampina bajuna kopiahna naon wae nu dibawana mun mau kantong-kantongna wa ilam yataharok bi harokati sasanajan eta nu dibawa teh tinggal gerak jeung gerakna urang seperti tungtung baju cenah tungtung sorban carita sorban teh beureum panjang ting kumaha urang gerak teh tinggal usik tah eta anggar we eta oge kudu suci jeung tinggal usik jeung urang wa makanin tempatna disolapi dek isole dek salat teh anu ayeuna sok dipake salat sajadahna an-najsim tina najis kitu suci teh tapi najisna werma puin anu teu dihampura anu dihampura mah nya teu naon kitu ngan anu teu dihampura mah wayahna kitu cek tina tengahna cenah kieu tina an-najin ilam anna najsa min haitsu wa yanqasimu arba'ata aqsam kedah uning anjeun najis teh tina sakira-kira ayeuna dibagieuna teh aya 4 bagian cenah najis teh aya 4 bagian kismun la yupalu fi saub wal ma sabagian aya najis anu teu dihampura anu eta kismun teh fi saub wal ma na pakaian na baju jeung na cai naon tah najis anu teu dihampura na pakaian na cai karawasin wa baulin rawasin ayeuna tai sato sesatoan baulin ayeuna kitu cikii eta mah rekna baju rekna cai wayahna najis ka bawah salat wayahna wa qismun yupanhu fihi ma sebagian dia dihampura anu teh najis fihi mana itu ayeuna sawal mah ayeuna dihampura na pakaian na cai naon tah kama la yutiku torku seperti najis anu teu katinggal ku paninggal mata kutu bohna teu katempo paeh tanah hulu eta mah dihampura eta mah rek na cai erek na awak ka bawah salat teu naon kitu teu katinggal ieu kuman bohna wakismun yupanu bisa obruna mbak sebagian dia dihampura neta kismun teh na pakaian teu dina cai dihampura na pakaian teu na cai tah ieu bisa diomongkeun ka qalidam saeutikna geutik
saeutik-eutik mumuna cai sakeceret anggar najis bahaya. Tapi lamun ayeuna na pakaian mah sapertina salat aya kana saeutik mah teu naon bisul atanapi ayeuna mimisan geus asalkeun teu dihaja we ayeuna eta sigetihna teh lamun bisul teu dibucatkeun ku urang bucat sorangan bohna teh gitu. Saeutikna getih gitu gitu. Terus wakispun yuk pa'anhu fil ma'duna saub sebagian deui aya nu dahampurana cai henteu tina pakaian. Balikna naon ieu mah kame tatin la damala saya bangke anu ayeuna teu ngalir ayeuna darahna gitu. Dahampura seperti akrop gitu kalajengking cak-cak gitu. Sireum kasupkeun kasupkeun bener teh ketemu kitu mah nah cai eta dahampura aya cak-cakna ayana kitu bak cai tempat tu dahampura gitu. Tapi henteu tina saum mah gitu. Itu dahampura. Wajabalul piron. Tai berit. Amang-amangan. Nah, teu naon lah sakirana teu robah-robah teh. Alati pieuti lailah alia anu saeuna imah-imah anu sepi. Tai berit teu naon nyokot ieu mah. Ieu paan hukum mah kurang 30. Kudu nu leuwih we. Ieu kurang 30. Kurang. Najis ya. Bakal di mah biasa kan kayak baknya lagi dikurtan kurang 20 ya mah euy 45 50. Hati-hati gitu. Lah besok. Bari gitu. Bersihan antum ya. Ya hari sasikil mah teu naon. Atuh alamat teuing. Palatasihu mangka sah mana. As-sholatu mahu teu sah salat sarta najis. Bayana gitu. Lamun ayana kitu urang salat bari mawa najis anu teu dihampura, dihampura mah teu naon. Bayana eta teu sah salat. Sama satu sah kudu balikan deui gitu. Walau nasian nyata poho cenah. Sugan teh salat teh eueuh najis. Nah samping teh tadi diukna Palester sugan teh eueuh tai kotok pat geus beres ieu naon cenanya. Tai kotok wayana batal salatna teu sah balikan deui. Awal jahilan eta napi bodoh, bodoh gitu. Naon sababna? Poho bodoh bet ayeuna teu dihampura. Gitu. Sanajan kayaana ayeuna poho bodoh mun salat mawa najis. Sabab beli anak turo anin nasi min kubail syurut suci tina najis eta sebagian tina ayeuna kumpulan syarat wahya min babi khitabil wadi kasupkeun ka khitab wado geus ti Allah na kitu ketika orang rek salat mah syaratna kudu suci tina najis geus kitu hitobna ti Allah teh instrukturna gitu ngetak alasan poho da bodoh gitu komo ayeuna geus bodoh mandur teh atuh ayeuna geus ajengan loba ceramah loba HP na ieu buku-buku loba alladzi la yasiru fil jahlu anisan anu moal teu ngapakan ayeuna kabodohan jeung ayeuna poho gitu awajahilan biwujudi atanapi bodoh karena ayana najis gitu. Awi kauni mubtilan tapi ayana najis teh ngabatalkeun sugan da cenah sah we cenah salat mawa najis teh mati kotok teh teu dihampura gitu. Mata cenah palau sholat binasin lam ya'lamhu am alimahu. Lamun jalma salat mawa najis erek ayana manehna ayana apa kana eta najis nu salat teh si musolli atanapi teu apal. Wanasia lain gitu lam ya'lamun teu apa urang salat nah samping urang aya najis teu apal urang teh apal-apal geus salat hiji teh kitu aw alimahu wanasia atanapi apa si musolli kana najis teh ngan wanasia poho ini teh geus ingat aya najis teu meunang ini teh salat
Ingat eta teh si eta teh kacikihan budak si samping teh kitu ngan pang pake we sumata dakar terus inget wayahna wajibat al-i'adah wajib ngabalikan di sholat likul sholatin sholat ke setiap sholat anu pernah dilakonan mutakinan bari ayeuna diyakinkeun eta sholat anu urang bawa najis sholat naon wae eta loho cenah jeung asar wayahna eta balikan deui mutakinan piluha madalikan najis sateta najis bila bima ihtamala wudusuhu ba'dahu berbeda jeung sholat anu ihtimal ieu mah wudusuhu anyarna eta najis teh ba'dahu sabada mah eta ieu mah teu yakin teuing cenah ieu teh geus aya saminggu cenah aya teuing saminggu teuing aya 5 poe 6 poe cenah urang teh make samping ieu teh poho ku inget ayeuna ieu teh kakigihan ieu teh budak pohona teh mun eta mah nyari kira-kira we teh gede yakinna ka mana balikan ayeuna eta lamun yakin saat ieu tah eta kudu Dikauli ta'ala kulantana ayat Allah ta'ala wa siyabaka patohir pakaian anjeun teh tohir sucikeun gitu. Jadi itu jadi dalil disyaratkeun ayeuna salat teh kudu suci dina najis kieu. Wali khabari syekhon jeung aya hadis ayeuna Bukhari Muslim nasarahna ieu mayana idza aqbalat al-haidah di mana-mana madhab sa'al haidatu awe nu keur haid padai as-shalah mangka ayeuna ninggal anjeun awe as-shalata kana salat gitu. Wa idza adbarat di mana mungkur nukang itu haidah maksuri angkat dama ngawas anjeun an kitanya adama kana getih wasoli jeung salat anjeun gitu. Mun ayeuna haid tinggalkeun salat ulah salat kunanu jeung teu kudu aya kunanu marbi kudu saum waranu kudu salat ngan ayeuna kitu mun puasa mah kudu dikodoan salat kudu dikodoan wa idza barat mungkur da arti teu haid tah kumaha ayeuna getihna prak salat tawis tanda salat kudu kayaan suci ulah ayeuna mawa najis. Wala yaduru muhadatu nasin li badanihi jeung teu nanaon cina urang melebahan najis li badanihi ngan badan musolli kitu. Urang pas salat hareupeun urang teh lamun lempeng teep belah ditu teh najis ye. Kumaha tapi henteu ari keuna mah teu nanaon paling makruh bener lakin tukrahu ngan makruh gitu. Kastik balina cin seperti ayeuna yang hareupan najis tempat eueuh deui tapi keur salat mah cukup ieu dengan hareupeunna teh aya tai hayam bohna teh dari salat mah tinu bersih pas sajadah mah suci lah diteuna aya teh hayam teu nanaon ngan makruh atanapi ayeuna mutan najis bohna teh buka keunaan ku najis bohna teh. Wasaqob kadalik termasuk oge cenah lalangit lamun ayeuna kitu dina hati langit aya anu aya najisan dina hati teh langit dieu mah kadalika seperti itu ayeuna karohatu muadat karohatu muadati langitna mungkin ayeuna najis atanapi mutan najis eta ayeuna urang makruh melebahanana karohatu muadati teh sarua we an cenah cek nasarana lakin ma'al qurbi minhu la ma'al bodi mun deukeut kitu sote makruh sote ari jauh mah teu nanaon urang salat langit belah ditu jauh pisan eta teh catna teh campuran teh kotok beuna teh leuwih encer ona teh jauh-jauh teh teu nanaon ai deukeut makruh sote. In korba min umun deket besu yahdu muhadian lahu urban saya kira-kira cek adat orang disebutkan melebahan sejajar gitu nah, beneran karena eta najis gitu. Wala yajibu ijtinabun najis.